Neng. Bade ka mana Neng? Kapali ditu uji naon ah? Anjir nyirikan ieu tah. Kunaon atuh diilikan wae? Bisi kula lain Neng. Atuh cabut bisi kula lain mah lain diilikan hungkul. Oh, dicabut ya. Nya Ya, cabut. cocok. Nya buat Nah, ini bade ka mana Neng? Abi bade kapali ditu ah. Bade anter mah. Oh, hayu tuh. Ayo, lah tuh Neng. Anter kan ya? Iya Nang. Nih, panas-panas dia rek kemana tuh nih? Ah, iya tuh dah emang agak butuh ada sauna di bumi tak aya sasaha tuh dah sarepi. Oh, Neng tuh bade kemana ini nah? Iya Nang. Kemana we lah ieu teh? Ini mah urang ka pos lawe tuh panas urang bari aya nu disariakeun. Oh, nya tuh hayu. Ayo tuh. Neng, kupayu nih. Ya saya atuh kayak Neng lawe ya semuanya. Bade nyarias naon ah? Kieu Neng, abi teh ko kamari teh nya. Tuh Neng teh ditolak nya. Kan, kata abi teh masih resep kan Neng. Terus abi kudu kumaha? Dulu narima abi itu Neng. Abi teh biasa narima AA. Soalnya abi teh dijodohkeun ku si mama pas aya calona. Paling dia si Ayungnya. Sanes. Saha tuh? Aya we ke AA terang da. Lah sebelum jeruk kuning mah melengkung mau pasti wadit tikung. Nya pami abina Ali mah AA tiasa naon. Kan tuh we ku adi dicek lah. Tinggalin ceweknya A. Nya tinggal Pak. Nya ada jodoh mama ka mana ieu A. Tapi da abi mah tos pemikiran teuing kana karitu A. Atos diserahkeun ka kana jantan orang tua abi mah. Susuganan we Neng jodoh. Lamun teu jodoh emang AA bade kumaha? Lamun teu jodoh Neng jeung Aa bade ngadoa ka Allah, rek ngadikir supaya Neng jadi jodoh Aa. Lamun misalkan masih kena teu jodoh emang AA bade kumaha? Mun misalna teu jodoh wae, Aa lebih giat kadoana ka Allah. Lamun misalkan masih kena teu jodoh emang AA bade kumaha deui? Mun misalna teu jodoh wae, Aa ikhtiar. Ikhtiar dalam bentuk naon A? Non we Neng, mun bisa mah nempungan mamah Neng. Tah kitu, eta namina laki gentle langsung nepungan orang tua abi, nepung kalaka. Mangkat ngajemput di gang, baliknya diantarkeun di gang deui. Siap ama, tinggal we kewe tempo ama ke bumi Neng we pokona mah. Bade iraha tuh A. Ke mun geus gawe kan caur Neng ge mah kudu gawe heula baru ka Neng. Heuh, lamun AA menang gawe, lamun teu kumaha kaburu pindah ku batur. Bulan payun ge abi teh bade nikah A. Bae jodoh mama apa tuker ieu. Waduh, aya si Neng euy. Wah, urang mah apal kahayang manehna mah es kalapa. Wae moal bedog lewat katuka. Wah, wae urang udah luas Aja ka dieu ka nonton sare ieu teh kumaha sih? Wah, Non oi. Gempa Neng. Neng, ai sugan moal reuwas ai sugan bade reuwas. Anjing si ojik, tapi heulaan wae aing. Nanti siang ngaganggu we urang. Aing keun ngeunang-ngeunang jeung si Neng cicing di dieu duaan. Orang maka dia ge nyimpang rek ngalak-kalapa keur buka. Tung itu ngabuburit pedah nempo nu geulis we si Neng.
Malah kelapa di mana tuh, ah? Biasa nu si mama neng. Neng buka hoyong jeung kalapa teu. Mun hoyong ku adi mang manyanakeun sakalian. Ngolo wingi nyaho sia mah. Ish, ning kitu, ah. Rerencangan eta teh ning kitu, ah mah. Abi mah tulangkung asih bade masihan mangga henteu gawios. Oh nyanta satu neng teh di pasihan 2 atau 3 mah. Tapi agak sorenya, soalnya abi ngalah di piwarang mamana nuju seueur gitu. Paling kayak sore diantarkeun lah. Kan neng. Emang teh anu mantuan deui tawa, ah? Puguhnya neng taya nu mantuan kudu ngalak-kalapana sorangan wae. Nya sok atuh ku abi di baturan, abi ge di dieu rada kesel tah ku si Ayeuna nya ngajakan ka dieu, tapi geura kalakah sare geura tadi teh. Jadi ya sekalian ngebuburit lah maturan aa. Lain sare neng, kasarean. Ah kosorean cuma tumor we. Ayo neng ah. Urang ngalak kalapa. Yuk ah. Nih, aing teu diajak, aing ge milu ah. Hari mana rek mana ojik? Milu urang atuh, batu di dieu. Ya enggak satu bae lamun arek milu mana nu ngalak kalapana nya. Bae lah, teu salamane we. Yo tuh. Ay, kalau godin, baik sorangannya gabung ah. Tuh neng seurnya kalapana. Iya ning seur. Ayo tuh. Ayo tuh. Kedap deui. Ih, borai jelema euy. Aing eka godin ieu. Ah, di dieu we, aman di dieu euy, di dieu euy. Heupeulah. Di mana ngakapan atuh? Tah ieu kalapana. Ngalawe. Ayeuna mah si Neng ulah dibere 2, 5. Ih, loba-loba teuing. Wios Neng 5, urang 5, mana hiji. Jadi ngalah Aing 11. hiji. Ning kitu ah mah. Ulah kitu. Ya, Mana mana ge uyuhan dibere ku urang hiji. Gerak kenal lah. Banyak tuh. Beneng biasanya orangnya Wah, baik. lolo semua. Kade tuh. Neng sabarnya. Si Neng beri perhatian ka Aa. Kan Neng, coba eta euy. Kulit. Aji. Akan ojek ya. Aja ya kamu goblok deh. Lah Neng. Antesan nih, lesan tau lo baju put. Oh, got ke nek jik. Kade ah. Ku aing gawean sia si Oji ha. Pugu tagala si Amir. Buruan Oji ya. Nek bawa 11. Ayolah Neng. Urang ngalah nu belah ditu deui. Terus iya kumaha? Baeng kamu biasa di pulungan. Yuk, Nya tuh hayu. sampul lah bade nyepangan. Wah. Woi, mana rek kamarana Iya kumaha ngalak kalapa aing ditinggalkeun goblok deh. Ah. Mana? Tuh saeutik deui euy. Boga kebon ah, nyaman. Ajit, itu sanu ngalak kalapa aing. Wah, itu masih ojik ning. Wah, kudu rada diintip ieu mah euy, Wang. Kebuku aing teh euy. Wanian saya mau kena kalpa aing. Woi, sia kalapa aing goblok wek naon sia di ala goblok ku aing. Keluar si ojek. Lebok sia runtuh ya. Wadi cak-cak Amir saya, Amir. Wadi cak Amir anjing turun. Gua. Enggak saya turun mir. Jagoan apa? Naon sia mau kapain goblok? Anjing. Sia wawanianan kaing mah kalapa aing. Aing dititah ku si Ayung. Mana si Ayung nawa? Bieu kabur ka ditu. Lu bener maneh? Bener. Teh kalapa aing. Nah, ngomongna kalapa nu situ cek si Amir. Cek sa mana buktina? Mana si Ayungna? Dia lompat ka ditu jeung si Neng. Bener maneh? Bener aing mah. Asli? Asli, amun teh asli mah moal aya di dieu aing. Ayo tangan si Ayungna. Ayo atuh.
dua nih. Tak, anjing lulus, anjing. Gan cia. Cing, karting deng na euy. Di dieu euy. Aing keureuy ah minum euy. Haus aing euy. Tumpeng jelema ka ditu euy. Minum lah ku aing ah. Nih, dia beak euy caina euy. Kumaha tuh? Ganti we ku aing ku cikompol. Memang nyarekan si Ayung, si Amir. Heuh nya. Di ku aing ku cikompol ah. Iya neng, iya salah anak oke dua ya. Nyanya, Iya, manis seueur gini. bisa rata sampai orang calik ke lawe yuk. Iya tuh. Capek api kira sanggup. Cari ya. Sok pada calik. Aduh. Sia di tetangan ku aing teh tadi. Neng, nuju naon neng di dieu. Oh. Teh naon gitu. Ah di dia. Tah ieu aya masalah ieu teh naraskeun ieu abi. Masalah naon gitu ah. Itu kan neng mah nya neng. Nuju naon di dieu? Ka kebon seureung eta teh neng. Iya ah, ternyata beda yang kalapa. Jika enak lah, nu segar-segar mah gitu. Saya tuh neng, kanggo bukan seger-seger mah. Jalannya kedap bade aya kanggo ayamnya. Duh, sok dong. Ayo. Ihnya dasar laki urusan lah urusan. Lah be antep. Mana teh? Naon maneh beut ngalak-kalapa uing? Iya. Ieu kumaha? Tadi teh si Neng teh, urang teh bebeja ka si Neng teh. Anu boga tangka kalapa mah iwal di si Amir. Gitu. Terus tadi teh ngomong si Neng hayang kalapa ji gue ngalah. Maneh teh dipuji pisan ku si Neng teh. Janya anjing. Asli eta. Beneran cenah geus mah kasep, geus mah wah pokona mah. Aduh. Sanajan herang buuk ya aduh ayo mah. Aduh, markotop pisan teh eta mah. Atuh makana. Nah, baik. Terus ayeuna kumaha? Alah jeung taka-takana bae Ayo, aing mah jeung si Neng ayo. mah. Terus ari si Neng uji naon we ka urang? Lamun hayang kalapa ji gue ngalah gitu. Nah tadi teh wah pokona masih Neng teh muji pisan ka kamu teh. Geus mah kasep, bukna herang pokona mah. Geus segala macem we Mir ayeuna mah. Terus kumaha ayeuna? Sok lah ala kanggo si Neng mah rek sabaraha ge. Mana mojong nu mana kodok ai. Mir, ieu tinggalin mana ieu parah? Amir nya. Menyesal. Naon jik maneh? Ieu mana parang tinggalin jeung minuman mana? Maneh era euy. Naon ieu naon empok? Geus Nu aing ieu cicing. Mana si Neng? Nya. Kita ke sini kan. Siapa naon anjing nyalkeun goblok? Mir, kumaha ieu Mir? Hah? Kumaha teh Balik we. tetanggalan? Oh, jangan. Tetanggalan ame teh capek dia. Urang mah jeung si Neng we nya ya. Enggak lah kehe. Kocak nah goblok. Manila lami ih. Halo. Tah si Oji kita ngalap-kalapa malah Di tuh. tua di puasa. Neng mah. Kancek kamu orang geus naik ke satengah biar cina erek dituar tanggalna kan aing teh cieun pae sia teh. Sia cungur. Repeh. Geus ayeuna mah gara ngalaji deui nya Mir. Jika sambel mah maneh we nu ngalarna ge. Maneh hayang mung kalapa. Mung aing mah capek. Terus kudu kumaha ieu? Atas sore iya daripada ribut wae tinggal tuh kala. Tuh setengah jam deui buka terus abi bade uih. Bade dianterkeun mah Neng. Anterkeun ah urang ah. Cicing siap ku aing anter. Neng. Bade dianterkeun mah ku aa. Meow ya. Ku awe nya. Meow yes. Meow tekedah. Ku anya. Wias. Anterkeun ku aa. Wias. Ku awe ku aa. Atas wias tekedah. Naon atuh si teh? Aing nganterkeun deui si Ku aing ah. Bae mah si Amir mah si Ayu mah cenah di ditu lah. Kan bae lah barudak jig lah. Gara rinit lah nganterkeun si Neng. Ayeuna mah waktuna urang ngagodin ya. Rating deng ya.
Wah, ya nama bagian ngegodin nih mah. Untung baru dakar nganterkeun si Neng. Anjing apel heuh. Kela. Nah, bawa. Hangser, Ajik, Amir, gua aing.